Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam cerita Sunda. Cerita ini diambil dari buku saya sendiri yang berjudul Beja Keur Barudak. Kali ini saya akan menyajikan cerita Nyieun Momobilan. Let's listen up. Nyieun Momobilan. Kaayaan di pasisian jauh ka kota beda pisan karasana. Rajen nyaba ka kota tahun kali airek meuli pibajuan atau keperluan nu sejen. Nu tangtuna eueuh di pasar kacamatan. Nyaho dayeuh teh estuning kudu lumampah jauh nyorang kebon, galengan sawah atawa walungan. Lamun teu kitu, jalan satapak lecir balas katincak atawa jalan gede taringgul ku batu segede-gede hulu. Sakapeung mah sok wegah rek ini-initan ka dayeuh teh, ini ti isuk balik sore kadang dur magrib. Terek kitu kumaha geus lumampah hampir sajam teh. Der ngadaguan mobilna oge 2 jam. Atuh indit isuk-isuk teh datang ka dayeuh mah wanci lohor. Kurulang kuriling balanja kaperluan teu karasa waktu nyerelek geus tabu 2. Balik ka lembur teh meh magrib. Acan kapoekan di jalana bubuhan can aya listrik. Sanajan kitu oge teu ieu jadi bang baluh. Da kumaha deui memang kayaan can maju. Minangka hiburan keur budak leutik mah teu eleh geleng. Kudu di dayeuh. Lamun nu di dayeuh mareuli bisa nyo momobilan, tapi urang lembur mah rada maju saeutik nyaeta nyieun momobilan. Bahan mah tina awi, kai atawa jeruk bali atawa jeruk mangse tea. Keur gelinding mah biasa wae nyoekeun sendal capit butut anu geus teu kapake. Ilahar harita mah nyarieun momobilan teh. Sanggeus awi di belahan tuluy diipis-ipis ke rangkana. Ditalian wae make karet. Geus kitu mah digelindingan. Mobil make tutunjuk sameter sangkan bisa dibawa ka mamana. Beda deui momobilan tina kai mah sok disuguh heula. Tuluy dihijikeun make paku, digelindingan wae beres. Geus kitu mah tinggal ditungtun make rapia atawa tali baju. Budak ceurik cukup dibebenyokeun ke momobilan. Heup tos jempe. Mending urang momobilan. Hoyong teu mobil? Ceuk indungna nanya ke budakna. Budak molohok wae da can ngartieun. Tah ieu mobilna sok pajukeun ku ujang. Indungna nitah budakna nungtun momobilan. Teralila ceurikna tuluy nerejel hayang turun. Sungutna ngocomang, dred ngeng tidit. Satuluyna budak aranteng ulin di buruan nepi ka sore. Tayohna mah tara inget ka dahar lamun teu dicalukan di titah balik mah. Jeruk bali kulitna kecedak kandelna jeung gede. Cek emak jeung nini mah cenah gedena ge sarua jeung baskom. Atuh rada laluasa ngeureut pi mobileun teh. Ngeuretanana disaruakeun jeung bentuk mobil. Dihijikeun make seumat tina awi atawa seumat sapu nyere ditojoskeun. Atuh gelindingna oge dina jeruk keneh dikeuretan balunder. Geus beres tuluy dicoo. Geuning kitu pinterna urang lembur nyarieun momobilan. Geus aya dasar nyieun rangkana mah lamun terus diasah tan wande jadi ilmu nyarieun mobil teh bisa jadi mobil nyaan lain saukur momobilan. Geuning nu ngaranna jalma diciptakeun ku Allah teh sangkan bisa hurip keur nyumponan kahirupanana. Bungahna barudak bari sanyieun momobilan jadi sumanget nu ngagedur keur nyiptakeun rupa-rupa barang tiruan kaheureuyan liana. Itulah cerita Nyieun Momobilan. Terima kasih sudah menyimak. See you. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.